Cager lemur barudak. Ahai. Hujannya di Bandung ya pas teh ya di subuh hujan teu peuting anjir hujan tuluy cik di daerah maneh sarua teu jeung di Bandungnya. Mun di Bandung mah poa teu peuting tepikeun kaena urang ngetek teh sore ya geus Jumatan lah. Hujanna teu eureun bener-bener tirisnya jika posisi Persib di luhuran situ. Bodak aya naon teh poe ieu urang cobaan play video mimiti. Oke? Cus Ieu aya odeng nyeureut kanyut nya. Odeng teh naon urang teu ngarti odeng teh. Oh seseureud. Seureud. Kela Nah, bisa kahandap. Anjing nyeureut anjing. Tong kasar mah ngomong urangnya kamari dicarekan anjing kudu komen serta ngomong kasar. Urang geus enang semua ngomong kasar deui ah. Kamari nu komen nuhun lah eta nu komen nya nu mere kritikan dan masukannya ke urang. Mau ngomong kasar lah malu bau yang anjing namanya. Banyak pasaha pode eta teh payayan kitu. Rek lemes mah rek diajar lemesnya. Tak urang nyadiakeun hamplas nomor 3 di dieu ngarah lemes ngomong urang. Ya naon deui ye? Aya ieu keur lalajo nya ieu teh. Sing lari atuh gogorowok teh. Mah anjing banci anjing ieu bonti. Sekali. Anjing si ieu mah cobaan ditepuk yeuna punukna mang. Cobaan tepuk mang. Ku sapatu tapi tong kuleungeun tepukna. Ngara lancar eta ieuna ngajorokna anjing. Aya dedeganna mah seremnya. Aya sorana main kade kudu disalametkeun ieu geus kolot si ieu mah. Geus kolot anjing kudu disalametkeun bisi kaburu ngeusan. Ya non ye. Ye cover cenah cover ye indiktabnya. Pas pian keur usum hujan kieu mah. Goblok. Aing jadi ngomong kasar hampura we. Lah di luar ekspektasi sugan aing rek ditiup eta ngadon nyanyi pas pisan ieu lagu ieu menemani hapoe ieu nya hujan tuluy ieu. Ngan aing di luar ekspektasi ieu sugan aing mah rek nyanyi we anjing ayeuna rek ditiup sulingna teh. Ieu Michael Jackson di Andir. Urang pernah nempos ieu pengamen itu pengamen yang bener teh barang main lah deket jeung studio ieu mah sok nangkring di dinya tah. Alah, Pak. Siap, thank you. Siap, kawan. Lagi, Pak. Tapi lain cika Michael Jackson ieu mah cika almarhum Darso caing mah. Lebih cika almarhum Darso Michael Jackson Andir. Teh temi kocok anjing. Deket di dieu mah, di studio mah. Siap. Tapi dah ngidar ketang nu kieu mah kukulintingan anjing pengamen mah ya naon ye anjing jahil kieu nya udah purus atuh eta mah jebani si karet teh karet ieu karet ban mah nya teu as nya naon sih pegasna teh bener-bener peureus we anjing kudu kitu ya heureun anjing serem sih ieu untung teu kena kanu hulunya anjing wajar mun di balen oge kuduna memang udak anjing aduh sia kalau aing ka bodak urang motah teuing ieu ngilu peureus anjing dia ka ieu ka badug anjing ka badug ka cepret aya wae sipin kala bodak tiri soalnya mau jadi urang ngahod-hod ieu tadi aya naon nya instruksi jelas loh jalan di tempat bukan joget di tempat lain joget cek urang mah si bapak eta emang kumanya kebiasaan main teh mun di imana sok nincek remeh anjing. Nah emang saya skill eta teh lamun maneh geus bisa nincek remeh terus teu ingkat eta geus suatu skill anjing cek urang mah nya pangabisa eta anjing. Terus bapaknya tuh tingali tajaan di tempat ngadon ampul-ampulan anjing si bapak baelah nya Pak kudu diajar anjing cigana si bapak ke SD-na teu ngiluan baris berbaris ya disuruh tahan napas malah bunyi sih tapi dah nya bisa gitu si Enci ieu nya si Enci cuncun lah ku aing nyaran ya si cuncunnya emang kumaha tahan napas kumaha dikaluarkeun teh dinu mulutnya ngairup dinu irung eta ieu sih ieu dikaluarkeun dinu bujur tapi dah kumaha teu aja meureun eta mah teu aja ese anjing dah hitut mah moal bisa ditahan seueuh
Tah udara mah neangan liang bener anjing hese saya ditahan kieu mah euy. Aduh urang Oke, tarik untung nafas bisa dalam-dalam. nahan omongan Tahan. kasar euy. Nya. Kalem lah cun lah. Aman cun. Cies cunjun tangga urang anjing. Ya ucing ya. Ada ucing mah seueut ditipu kieu anggar we da balik deui. Naon ieu siga ngelatih sirkus. Mang aing. Mang aslinya sia nu kitu sok diarah ku ucing euy. Di cirian sia. Yeuh nya eta di dinya lengah yeuh sate dek mere hiji tadi tanya. Kan si Mang ieu ngajauhkeun nya ti nu meja ngarah ucing teh ngajauhan ti nu meja. Begitu baik di buat sianon ucing langsung aya di nu meja sok tinggal tembok geran tuh asalna hiji jadi dua tuh. Tuh tinggal jadi dua. Anjing ieu ibu euy. Karunya anjing dolim anjing ieu bisa. Dolim anjing dolim ka ucing ieu euy. Kade sada aya nu ngadukeun anjing pencinta ucing loper teh naon sebutna teh lah anjing cat loper kade sada diadukeun anjing eta atas naon pengaduan penipuan anjing. Anjing naon aing ngomong naon. Kana euy. Aduh karunya. Salamet tinu truk teh salamet tinu plangnya. Heuh kumaha da kitu di jalan matak neangan duit mah euy entong kela ieu naon. Oh iya mah ini kompilasinya video kompilasi ieu mah. Si itu barang main gitu tapi mahnya barang main boga HP-nya di video. Kira tah ieu tapi orang lucu mah. Bola kalau maraneh baru gak rekomendasi video kieu ketik di kolom komen lah urang resep non ngomen anu kieu. Geuna seuri deh urang teh lain nyieun reaction teh lain keur maraneh hungkul nyieun seuri maraneh tapi urangnya sok hayang seuri gitu Cek ieu naon ye. Wah ieu salah saat dinu pernapasan ieu bisa kurang. Aing ieu salah arti. Sugan aing rek digebuk euy. PT dipencet ieu ciga nu tadi ngajorowok euy. Nya. Nu tadi ngajorowok ieu euy. Tah si ieu ciga mah dek dilatih ngajorokna ngarah tarik dipencet taeuna. Kacau anjing. Kade eta kudu disarehatkeun kitu kudu calageur euy. Tong nepikeun ka beuki loba si boti euy. Nya bener. Ieu mah aya di nu meme anjing bagelanya si meme ieu nu meme ngahuap ningan. Bener Bu, ngalasna Bu make lipstik kumaha saeutik Bu untuk nu kawe. Ngeri ini si ibu euy. Dionangan aja bading ieu, tapi dionangan teh elotek eta menuna euy. Ya lotek sate teu pas euy. Teu pas lotek sate anjing. Ciga mun-mun MBG ayeuna sok teu ngarepas anjing. Sok tanya anjing ka ibu-ibu ya MBG kitu teu ngarepas anjing menuna teh euy. Sok aneh-aneh wae cuk urang mah euy tong lewat tuh kan eta ieu mah picelakaeun doraka eta kolot euy. Nya budak cigana eta nu hiji mah lain budak manehna. Lain budak mainna anjing eta bisa maot ya Bu eta Bu. Kade maraneh boga budak tong ka dikitukeun euy eta mah cigana nu ditumakeun anjing ku si ibuna. Ieu naon ieu? Tuh, ieu ge nyelap aing lewat mana ya jelema budak. Juk bisa kadinya. Lewat luhur da moal mungkin nya. Kana aing bingung euy. Tapi bisa ya sebenarnya mah bisa ya. Bisa ya mah bisa kene jangan ngan si Ujang ieu teh kaburu panik, kaburu era. Jadi teh teu bisa berpikir dengan jernihnya. Tah maraneh ge mun boga masalah kitu kudu tong panik euy. Jadi kudu bisa naon ngaran teh berpikir jernih lah ngara aya solusi pasti tuh tinggal ya bisa sebenarnya si Ujang ieu keluar dah sok asup lewat mana ieu juk bisa asup tuh ceurik teh heula budak mah ya di si budak cenah poe euy tuh eta bisa kieu we mikirna jang maneh asup lewat mana tah kaluarga lewat dinya deui kuduna kitu tapi da budaknya beureun panik era sah kumaha teu ngarti aing ieu naon ieu Ci, ieu mah kejutan, cukurangnya mereka kejutan ya. Gabogona ya. Nah, ini jadi ini bisa eta mah. Wah. Puluhnya itu. Tapi ya, ieu mah cingana cik urang nu jahil euy.
Nu jahil aya teh pae. Ini teh calutak anjing teh hulu. Udak mang. Tuman citak mang lah tuman bae awewe ge anjing da tambah harga diri anjing hulu ditinjak mah euy. Ieu capoeira ye. Parana we baheula mah film nanya anjing parana we tinggal capoeira ieu teh saha si Blanka saha ieu teh euy. Bisa anya kela aing teu ngarti. Ini ieu mah emang film euy. Cieuna film teh ieu mah. Tinggal loba gaya mentak kitu euy tong loba gaya lah kira-kirana kemampuan masih kene cetek mah. Tinggal sekali jekuk anjing. Si itu mah teh kuda-kuda teh pas pisan kanu beheungnya eta mah langsung naon ngaran teh headgun naon lah aing teu ngarti euy. Kudu jeung bodak ieu. Yes, tinggal ieu. Sirkus gitu euy, tapi sirkus jelema ieu mah. Atuh eta salah nu mere aba-aba. Salah nu mere aba-aba kan kuna mah ti saarahnya. Ieu mah tapi kita emang dek adu sirah ieu mah lain ketahanan panas ieu mah emang dek nguji naon ngaran teh. Hulu anjing pak kuat-kuat hulu ieu mah. Karunya euy. Jadi kadang setra gitu ieu euy. Kena. Oh, jadi posisi nanti jika keur nyeri cangkeng cenah kitu tuh. Urang udah dengar teh sebenarnya di reaksinya ke urang. Salah anu ieu meureun salah anu nyieun nya ieu mah jadi jika kesana teh jika keur nyeri cangkeng. Teu rame eta mah euy. Ieu aduh euy. Kreatif man kade eta keur dahar bisi modal urang mah nya. Jeprat-pret-prot eta kanu sangu. AI lain nih euy. AI nya bisa kieu. Urang kepala urang teh eta prat-pret komo mun si non hayam teh nu mencret kan sok aya nu hayam mencret nya. Nu warna teh nu selain hejo deui coklat dengan teu geunaheun pokona mah mun dihuapkeun teh. Bisa kitu nya eta ide tapi di luar mah barisaan ide. Ieu cik. Ieu samsaknya. Eta samaot sia euy kade. Lain kade teh bisa maot situ. Tinggal geranya. Innalillahi. Cukup ku lemaknya batur mah. Nu geus membunuh tanpa menyentuh teh anjing cukup dibuntel we ku lemak. Bener euy. Poe ieu loba budaknya. Da urang ge sebenarnya mah teu di konsep gitu. Reaction ku urang di reaction teh. Urang mah sapameran admin we video cenah reaction pin siap cu urang teh. Pek teh ieu budak kenu kamari kan aya motor ngan aya nu komen teh. Pokona barudak lah amun ada mere saran kritik sok we ketik di kolom komennya. Nuhun eta ka payayan euy nya mang tong kasar ngomongna siap. Urang satik-satik urang lemesannya. Urang pernah geus nyiapkeun hamplas nomor 3 we di hareupeun monitor. Nuhun payayan Payan mun tacan subscribe payannya terus di klik loncengna di komen deui payan tong hilap aya perubahan naon nih dinu akun urang ngarah saya ge bisa memperbaiki. Oke? Baik di next episode. Cis